Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp guys. WhatsApp. Sering WhatsApp terus dibalas. Berat anjing. Berat anjing ya bahasa. Curhat. Curhat. Jadi ayeuna kan tara nyeun konten ya. Lila lah teuing konten karena kendala cuaca oge. Setiap kali sabaraha kali rencana rek bikin konten tapi hujan wae gitu. Nah, jadi ayeuna Hujan teh tiap waktu anu rek ditentukeun we nya. eta ya mungkin Tuhan belum berkehendak. Masyaallah. Berat. anjing. Mau. Jadi ayeuna kontenana jadi arek ngobrol we gitu tah. Arek nanya-nanya kan geus lila di Sundas. Kumaha sih mimitina Sundas teh gitu. Kunaon sih diaranan Sundas? Yalah tafadhol. Kasalah ya, kasalah ya, Enak. kasalah ya. Ya abi sebagai nu baru ya man baru nanya sareng Mang Abud meureun baru Naon? baru Baru di baru Berutut. baru tuh nyanyi. Ih sia tah mana bener baru Barudug. Ini geus sadaya mun Mang Hae. Terus ieu sa Mang naon teh Mang ieu teh ngaran teh? Saha we mah bebas. Jordan. Gede bae. Mang Jordan. Tah. Orang rek nanya lah ka Mang Hae ya. Sok era teh mung sia ditanya-tanya kieu teh. Asa jadi tempat pertanyaan anda gitu dukun nih. Acet ieu Artis. Acet ieu diburakeun. Tapi lain nyangka beureun. Lain Iya. sugan gitu, rek main slot. Iya. Ulas ya. Tah. Sundas teh mimitina kumaha sih gitu. Sundas. Oh, ya jadi Sundas kunaon sih daerah Sundas. Jadi sebenarnya mah ngaranna sanes Sundas mang. Sunda Dadas. Nah, kunaon daerah Sunda Dadas? Nya kebenaran posisi kieu orang Sunda terus ngerasa dadas gitu. Akhirnya orang hayang carita orang teh dijieunkeun video gitu euy. Ya dadas kunaon ya? Dadas biasa dengarna permudaan dengarna anak muda dadasnya tapi rata-ratana ku cinta. Bisi aya nu teu apal, dadas teh naon? Dadas teh nyeri hate gitu. Pokoknya rungkad meureun bahasa ayeuna mah nu kieu teh. Si Siti eta mah. Si Siti rung. Sabab baheula macan usum rungkad nya dadas doang nya akhirnya diarana Sunda Dadas gitu. Dadas geus jadian acan. Ye, Dadasna ku hal naon itu? percintaan. Percintaan. Aduh, siapa yang berani menyakitimu? Alah, sia we. Berat anjing. Tah mimitina bisa kepikiran gitu. Heeh. Hayang nyin konten, hayang nyin film teh kumaha gitu. Ya intinya ieu sok lajo film di official Permana Tinggal gitu tah. Nah, jadi kan emang konsisten produksi di film-film pendek, Short movie. short movie gitulah, short movie film pendek. Ya akhirnya wah dijadikan inspirasi lah gitu. Batur oge bisa sih, tapi orang bingungnya cuma boga HP doang, atau boga kamera. Akhirnya kumaha ya tidak akalan akhirnya ya gagang pangepelan gitu tah. Jeung kos kieu tah naon teh ngaranna teh? Tripod. Tripod ieu na teh. Tripod lagi. Asa ditungtung letah. Kompaan. Ujungnya doang. Eta teh dudukan Ujung tumpul. dudukan panti HP 2 ke dieu teh mang. Bahkan ke dieu can boga tripod kan pakai tongsis anu keur ieu kan usum tongsisnya. Eta dijadikeun tongkat mic teh. Mic-na bari jeung lin mic pakai HP di ngamerekan oge pakai HP. Terus dikirimna oge teh apalnya bahwa ngirim lewat WA teh bakal ngarubah resolusi gitu nya. Akhirna hasilna ngeblur seawak-awak gitu. Akhirnya berjalannya alhamdulillah gitu tapi ke ayeuna Tah. Ayeuna nu pencetus mimitina nyin Sundas teh saha gitu. Mimiti boga ide gitu. Orang pertama lah intina mah. Anu nyeuna. Anu Anu boga pamikiran lah. barudak awal mah kieu nya. Kang ya. Awal mah sok ngadamel iseng-iseng gitu. Dina IG namanya. Instagram. IG. Berarti IG Insta story story. ya. Teu Apal teh Instagram. mana IG? Iguana. Oh, bener. Iguana bener. Nah, cuma ari di IG mah pendek pisan teh ya. Filmna teh Cuman videona. Itu kan Peaknya. ayeuna mah tos aya IGTV lumayan kan durasi panjang. Oh, tapi kerima cuma baheula. dibatasi jadi 30 detik. 1 menit mah.
Keur usum samenit. semenit Semenit. bisa Jadi aya tah mulai booming YouTube ngiluan weh gitu. Jadi keur ieu di IG mah cuma kompilasi-kompilasi lah gitu heureuyan. Ternyata dengan percaya diri weh dengan skill ayana gitu kan. jadi pencetusna Sundas teh ti saha Iya. Untung maksudnya eratin gitu. pencetusna teh Mang Iki jeung Mang Hae urangnya. Mang Hae nya sih. tah mun Mang Hae mimiti kan gaduh pamikiran wah bade nyin film ya nu mimiti diajakan saha Ajakan kebenaran kerja cuma aya si Raden, Mang Coki, ini Coki sarua. Raden, Mang Coki, si Dadang, Sadidang kerja tanya. Si Emen oge eta masih jarang-jarang lah gitu. Terus Ucok oge asaan mah eta urang tos episode 5 gitu ta. Jadi si Raden, Dadang, Mang Coki, pokoknya asaan mah genep orang dah. personil teh nyampe ke ayeuna Nyampe ke ayeuna Keluar masuk lah. alhamdulillah sih anu senior bertahan sih gana. Cuma aya lah beberapa orang anu keluar masuk tapi rata-rata bertahan. tapi henteu kos ingus nya Henteu. keluar asup Keluar asup. Aduh. Saprada lieur keluar asup. asup 0 keluar 14 ya Nah, akhirnya Bang Iki kan awal-awal ieu karak nikah lah nya jeung pun alo gitu karak nikah. oh jadi ka dieu teh mamang mamang Jadi tuh di bejaan teh geuning Mang itu keur syutingan. Akhirnya Iki sok ningali gitu kan. Akhirnya Iki mulai masuk in frame lah gitu, masuk ke dalam film. Ya Kagenep berarti nya. di Kagenep. syuting kagenep film nu kagenep di eta film Kisah Kasih 1980 episode kahiji gitu. lain delon lain pan aya delon ya Heeh. Gede-gede galon. gede galon Film anu pertama anu mana tah? Nu paling mimiti di shoot gitu. Cinta Urang Pabelit. Hanya dapat boleh. Cupnya Cinta Urang Pabelit. satu acana teh. Sate acana. acan naon ya Aslina era sih mun Eta mimiti laju mah. tadi euy. Eta mah jero anjing gede. Cup di kana tuh. Ulah. Jero eta mah jero. Berat. tapi bisi aya nu can ningali Lah laju ketika mah kumaha. kehandap aya henteu diarsipkeun ya mah henteu. oh henteu Henteu aya Aya. Cinta Urang Pabelit judulna. cinta orang pabelit Nah, pokoknya mah teangannya cinta orang pabelit nya. Aya panghandapna cenah. Aya di panghandapna bener. Ulah panghandapna pokok. pisan Panghandapna pisan, sok we. Eta berarti sejarahna lamun cara ieu mah sejarah lolopean. Heeh. Lolopean. Jadi Sunda Dadas ieu terbentuk teh gara-gara urang tersakiti gitu. Berat anjing. Berarti Muka mah ya, mau mau disebutkeun tersakiti. sasahana pokoknya mau disebutkeun. Mukana. Dibuka beneran anu tersakitan siapa? Oh, kerima orang menutupi. Ayo nama menutupi ayo nama Tadi lu keceplosan nih. Urang teh nyebutkeun. Kitu we pokoknya mah eta mah tah. Pokoknya di panghandapna aya lah film mimiti. pokoknya ayo nama dibukakeun gitu nya Dibukakeun. Ayeuna mah ek nanya naon bebas arek dibuka-buka. Berarti cinta orang favorit teh cerita ieu. cerita Mang Hae. Berarti Pabelit Sunda Dadas oge di Mang Hae. Entong Sunda Dadas sama Sundas enak. Sundas Sundas, ieu nama Kunaon sih ganti ngaran jadi Sundas? Ya, ima gede perhalus we soalnya kamari Sunda Dadas. Dadas wae. Udah Dadas we eureun we ngeusan. Urang arek nanya karakter Toing. Eta bisa manggih karakter Toing. Toing emen beunang chemistry-na gitu. Ya. Soalnya hese gitu dengan kitu teh gitu dengan Anu hese. Isi bujuna Nah. kapanggih. teu maksudnya kan mungkin kalau sebagian orang yang sudah profesional gampang lah mencari dari karakter muka harus wah si Toing ya, wah si Emen ya, wah si Emen yang si Toing disatukan dapat sih chemistry na. Lamun profesional pasti manggih lah pasti. ya mungkin gara-gara unggal poe bareng pas apa-apa enak gitu bisa jadi kan ningali karakter teh di kos gitu Teu kadang-kadang kan lumayan deh di luar kamera gitu di belakang kamera lancar ngomong. Semacam di WA, wah garapiak lah, jeung gacor itunya juga tos ngadang hile di Hongkong gitu. Tapi pas harapan kamera, kieu gitu kan. Kok bisa manggihan gitu. Jadi berjalan eta mah alami lah gitu, Mang. Alaminya. Ya emang tadi bener oge ta ceuk Mang Abud
mungkinna bener gitu mungkinna. Mungkin Emang ternyata mungkin. Emen sareng Toing teh eta saudara. Aslina. Aslina eta Aslina saudara. teh. Jadi heureuy kumaha oge lanjut weh gitu. Jadi geus kumanya. Chemistry-na geus aya emang. Cuma di dia anu diracik dia mah Toing sih. Toing kadang eta kan Toing prosesna lama oge gitu. Lamun dicaritakeun mah. Mun dicaritakeun mah nya kan di dieu buka-bukaan we lah gitu. Moal mah 4 poe. Entah ing dinu hafalan yo rada ieu gitu kan. Nepi ka pernah pas ngagarap kamari film Indonesia Now eta sasin nepi ka ieu. Kat barakali nya ing Si kat gini, barakali. Toing mana Toing? si Toing bisa di kacamataan gitu sih ya. Tah. Pas dia Aya. Aya. Iya tah nu aik dipertanyakeun deui. Kunaon Toing teh selalu identik dengan kacamata hitam. Kacamata. Unik gitu Terus tah. sabuk naon sabuk meureunnya kan ieu, Sabuk jojon. sabuk jojon meureunnya. Tujuan baheula mah. Terus sandal jepit gitu. Tah ya Bang Iki emang kamari di film Curanrek nya emang ya. Di film Curanrek syuting awalna aya scene nu diganti, nu diulang gitu. Eta gara-gara ningali si Ucok belum dibuka kaca panonna ku cep-cep we kigiana tah. Makana cek aya kitu make kaca panon we gitu. Heeh. Nya akhirnya pakai kaca panon tapi ka ayeuna nya. Toing oge nya daek gitu. Tapi kan aya babaraha dialog Toing anu sakedeung gitu kan. Bisa teu namun teu pake kacamata. Ya mungkin kacamata eta asa geus pantes gitu. Asa melekat ya pokoknya. Asa melekat ya. Pokona eta Pokona- seperangkat alat Toing. Mun teu pake kacamata teh ada sesuatu yang hilang. Jadi hambar mun cara sayur haseum mah asemna gitu. hampa nya. Haseum Dadas baheula ya. jelas. Sempet vakum itu kan. Sunda sempet vakum. Bisa kepikiran naikeun deui gitu kan. Pasti kan di dalam sebelum vakum lah intinya aya titik jenuh lah. Geus lamun cari mah wah geus malas ya. Kieu-kieu wae gitu kan. Mungkin dari nu sajian oge pastilah aya titik jenuhna karena kebanyakan lamun cari mah wah naon sih kikian wae teu jadi duit. Punten nya Sunda mah memang cari duitan, duitan lah intina mah gitu. Lamun hayang asup ka Sunda soyahna. Modal Kudu peuring heula. sorangan. Intina mah. Itu we nya ieu mah bejaan. Bisi nu lalaju wah resep ye main jeung Sunda sih ge. Asup eueuh duitan intina mah gitu. Tadi vakum eta bisa itu hayang naikeun deui gitu. Jeung kepikiran hayang ngarekrutmen gitu. Sedangkan lamun cara kasarna mah di Sunda udutan gitu. Wani ngarekrut gitu. Ya, wani. Alasana kumaha tah. Emang Jadi boga ide. naon? Mencerna lambat ya pensiun Tembak hiji. ya. Jadi boga ide jangan rekrut pemain gitu kan. Berarti- Sedangkan Sunda teh Can aya can duitan. aya duitan punten-punten gitu nya. Nah, berarti Ya. pertanyaannya ya dua. Nu kai Pertama vakum bagi deui, Ya. nu kadua jadi kieu tuh. Nu kadua kadua kunaon sih wani ngarekrut gitu kan. Jadi bener cek Mang Abon tadi vakum nya eta gara-gara di titik jenuh kan dicaritakeun oge nya sempat dicaritakeun vakum teh gara-gara titik jenuh terus teu aya nu eling mun carita mah sarwana kabeh gitu kan. Jadi teu aya nu hayu mulai di akhirna nepikeun ka vakum kan eta nya. Terus kunaon sih nepikeun ka wani open recruitment gitu. Barijeung can aya duitan. Nya sabab ya boga pamadegan sorangan gitu nya pamadegan pendirian gitu. Pendirian gitu lah. Ya boga pendirian bahwa di dia Sunda khususna neangan orang-orang anu benar-benar ikhlas berkarya. Makanya aya orang-orang datang ka dieu langsung we dibeberkeun di dieu duitan. Lamun anu daeknya berarti bertahan, anu teu daek pasti langsung mental dirinya keneh dengan alasanna engke nya di chat deui gitu. Nah, Nah, anu entos istilahna manehna datang lah anu tos datang teh bara orang. Anu open recruitment kamari aya 5. Yang 5. Dengan cuma yang bertahan ini ternyata berdua, masya Allah. Nah, Orang ambil alih heula nya gitu ya acara ieu teh. Gantian nanya ya ka Mang. keur ieu acara naon nya? Pan ieu anu di podcastna anu gaduh Sundas. Cuma yang gantian nanya gitu. Nah, Ka Mang Abud jeung Mang Abud dia nanya ieu. Kunaon sih
daek ikut berkecimpung di Sunda, sedangkan kan pas awal ku ya di bejaan bahwa dia duitan gitu. Sedangkan kan rata-rata gitu orientasina orang tua pasti ngagaweanna nya anu realistis we kan menjadi duit gitu. Ya jawabannya arek serius apa rada menggelincir ya? Kan ini sedang serius. Serius. Jadi harus serius. Oh aina di Mangabud heula we kumaha mah. Mun Mang Abud. Jadi mun Mang Abud mah emang hobi resep teh lah nya. Ningali miti YouTube emang dinu perfilman. Kampung Gurge sempat pernah ikutan YouTube tapi jauh emang lagi di Jakarta, pernah ke Depok Ongko 2 kali nyampe 3 kali syuting lah. Pas gitu kan memang aya problem di dalam eta lah wadah eta di nu channel eta, akhirnya satu-satu keluar bubar boga pamikiran kan jangan sih jauh-jauh tapi asa diperalat lama ya. Jadi kan maksud diperalat dimanfaatkan doang ya bisa dibilang gitulah. Ona aya pemikiran we asa diperalat terus kan curhat ya ka babaturan anu ngilu lah. mun Ternyata emang lain Mang Abod doang ya nu boga pamikiran gitu teh. Ternyata emang KBG ngerasa gitu. Jadi satu persatu akhirnya bubar we. Terus aya postingan kan di FB ya. Ternyata set postingan pas gitu teh iya tinggalian lah ya daerah Ranggon kebenaran lembur sorangan cuma teh cicing di Ranggon posisina ayeuna pas gitu teh ningali komen asa wow ya nu komen hiji ya gitu ya tapi teu bebeja ya budaknya soalnya kan emang baheula teh Mang Abo jeung Mang Abu teh ek bikin YouTube tapi tinu musik gitu. Cuma emang aya keterbatasan tinu kameramen, editor emang teh aya gitu kan. Pas itu ya komen bisa, tapi itu bebeja. Namun bisa dijiduan mah dijiduan di Facebook. Ketinggalan budak ieu wawuh ciga nama ieu nya. Ngaranna diganti. Diganti ngaranna. Si ieu diganti. Bahasana cenah, tapi di dinya kan abi lain asli orang Ranggon tapi na cenah nya. Tinggalian ieu saha sih? Fotoan. Fotona misterius we. Tempoan terus. Aya tah. Aya fotona. Aya, tapi lain foto manehna. Sababna foto awewe mun salah. Awewe, tapi awewe. Awe dicas. Lain. Naon sih? Di bigo Artis gitulah. Ngalinya. Asan teh keur ieu nu ngupload ieu teh budak itu cing teh nya. WA we. Lain budak itu bener budak ieu. Budak ieu. Tapi kan ieu mah kan di ditu. Jadi budak itu ayeuna kan ieu. Di WA we nya api-api nyaho lah. Kok kumaha postingan di Facebook? Langsung nyambung. Oh, berarti bener ya teu salahnya. Ayo kontak we heula cenah nya. Berarti bener budak eta teh nya. Pas kitu nyarita, goblok sia nyaho wae Facebook aing, cenah ku aing sakitu teh geus diganti ngaranna cenah nya. Geus kitu teh. Ayeuna kan dikontak sugan teh anu posting teh mang hae. Ternyata lain ya. Nomorna doang. Pas itu kan jeung mah hae kontekan. Alhamdulillah langsung tepang di Rometa tah ya. Pendak sareng Ucok ngobrol-ngobrol. Dibebelkeun eta ge bahwa di Sunda teh emang acan aya duitan, lain teh aya duitan nya insyaallah. Acan aya duitan. Nya ku sabab emang seneng berkarya Mang Abud mah. Jadinya ayo boleh namun misalkan Mang Abud diterima nya alhamdulillah kitu nya jadi gabung boga di duluran gitu kan. Ya alhamdulillah nyampe ayeuna lah. Alhamdulillah. Nambah itu. Tah ayeuna maneh Mang Abo. ayo naon urang jawabna Sarua. ayo Agus Semen. lamun sarua itu etis Jadi beda gitu. jadi beda jadi intinya urang mah resep video tapi lain video nu kitu lain bigo tapi nah nya intinya mah nya resep lah gitu lah kadang-kadang ya lamun sok mangkat gawe kadang-kadang lamun keur ulin gitu nya sok di videokeun gitu supaya kenangan gitu sorangan gitu. Karena kan yang tadi teh Mang Abud ngajak ka Mang Abud cepet ngajak ka Mang Abud kan nya.
nyeun cuman kendalanya emang tuh timna nya pokoknya mah kan terboga tim lah itu geus lila oge gitu rencana arek di bikin itu orang sapantar kieu nya punya oh zaman Yo. TK sempet curing gelepokan oge banyak harita gitu syaheula gitu kan urang mah dua di jero beuteuing geus popoyo-poyo lah gitu nya pokoknya mah intina kan dibeberkeun di dieu kumaha aya gue dibeberkeun duitan nya lamun cara duitan mah jadi parebasan lagi lamun urang resep kunaon tuh ditaekeun ku urang atuh masalah duit mah masalah taekeun nya lain taekan lain lamun ditaekeun beda deui beda deui pas adi beuteung kan gitu lah taekeun ah pas adi beuteung gitu kan lamun awewe jeung di jalan amprok adi beuteung gitu si eta dihandap urang di luhur beuteung ya gitu nya pokona mah itu jauh nah intinya mah kan dibeberkeun gitu kan can aya duitan lah nya lamun masalah duit mah lamun cara ieu mah jiga naik gunung gitu hayu we naik gitu nepi ka luhur nepi ka puncak berarti boga bonus lamun teu nepi ka puncak alhamdulillah eta kebesaran Tuhan keindahan Allah gitu jadi nyampe ka ayeuna oge nya hayu we berjalan jadi ya mentakan ke awal-awal kunaon sih nu ku ieu dibeberkeun mimiti teh jadi mah can aya duitan gitu kan ya jadi sebenarnya teh sok terapi ongko gitu anu bertahan berarti lanjut anu pemikiran geus orientasina duit teh heula nya pasti mau datang di gitu sebenarnya sok terapi teh da urang mah pamikiran sarua nya bonya da sebenarnya mah gitu gitu sarua saudara mah gitu istilahna kan duit loba pangabutuh eueuh gitu oi sugana gitu lagi loba lagi loba ieu nu aja sugana nya anu mere sponsor gitu iya nomor rekening dia ada arek nyen video klipnya mang ya orang nya arek Rek, mudah-mudah makanya makanya video klip irah ya sponsor ente masih dalam ya kene rapat pokoknya terus aya internal lah tahap skenario lah cuma ini. ya no intinya yang perlu diketahui kita sedang mencari sponsor membutuhkan sponsor suganda gitu wayahna tapi na wayahna wayahna kudu daek wayahna gitu bandar lebu bener ini sponsor mah terus aya lah nu nyadiaan hiji lah terus aya nu nyadiaan sugan aya nu bade asup deui keur tambah-tambah marili udud lah ya tambah-tambah biaya produksi gitu kan ya sok hayuh gitu sugan tapi wayahna gitu dah subscriber mah lumayan nganu lah laju insyaallah eta keneh insyaallah timbal baliknya teh Allah dah aya kumaha amal dan gede Allah perbuatan nu males gitu nya nah ayeuna soal status ya pernikahan lain eta kegiatan sehari-hari selain nanya mah selain jadi YouTuber gitu kan. Misalkan Mang Hae pejabat pengangguran Jawa Barat nah eta Aiki naon Aiki alhamdulillah damang alhamdulillah namun kitu mah nya oge ai Aduh. kitu mah bener teu salah ulah ngambek Pak nah abdi lamun pacabakan mah ayeuna nya anjir pacabakan sok hayang milu nyabak lain saeutik atuh ngaulang Boy. bilih aya nu teu ngartos ngaulang teh naon waduh ngajar naon ya ajaran dong kita serius emang Mang Iki ngajar gitu di SMK gitu alhamdulillah jadi Mang Iki profesina guru guru bug da kami mah cek batur oge pengangguran cenah gitu mah makanya nyanggeus pengangguran gitu pengangguran sabab orientasina batur mah anu teu digawe di PTT sama dengan pengangguran heeh geus pengangguran gitu Berarti urang amangnya pengangguran berarti nya da teu digawe di PT untuk pengangguran ya urangnya Surabaya berarti orangnya pengangguran teu digawe pengangguran urangnya Surabaya lain karyawan Bang Abo kumaha urang mah cek si Raden mah supir angkot si Raden nu aja tungguan di Purwakarta aya sadang si sadang pokoknya di sadang gitu Iya, adanya apa nya apa si Raden jadi eta anu kegiatan sehari-harina selain jadi YouTuber lain YouTuber sebenarnya konten kreator lain konten kreator ada lain YouTuber dah lain emang bodoh bobodohan da ieu mah nya berarti orang mah yang menikmati pekerjaan sekarang gitulah
Kumaha? sama dengan entah ingin membuat banyak kenangan gitu kan di YouTube dia pokoknya balik gitu. pemuda berkarya gitulah. asa kos ngaran partainya. Lain-lain pemuda tersesat. Heeh. Nah, ini berarti naon nih? Aman Intina mah geus Ieu malik keur lagi. intina mah urang teh pengangguran lah geus. Itu nama pengangguran hayang buka duit. Eta. Iya ngomong-ngomong kan eta pembawa acarana kami nu ditanyana sok ena terakhir nanya. Malah nyade ka urang. Ente soalnya bisa diambil alih acara gitu. Soalnya Nah, diambil alih deui. So. Ya mah acara mah da emang ngobrol, ngobrol Sunda sih. Karena Mang Abud bade nanya deui ya. Ya hiji nyangke nanya Mang Abud sekali deui, Mang Abud sekali deui. Terakhir ya nya. Hiji ulah kos debat. Kayak kumata nawa kayak dipanggil. Mata nawanya tadi mah lain program saja. Sundas kapayuna bade kumaha? Sundas kapayuna bade kumaha? Entah eta dinu perjalananna bade kumaha atau aya cita-cita anu can kesampaian. Terus sareng programna bade naon wae acarana. Entah eta sub movie, terus komedi kah, games kan pernah ya. Pernah ngadamel. Jadi tujuan kedepannya nu terdekat heula mah yang beneran badan Sunda sendiri gitu. Sundas teh yang ieu teh sanajan urang bobodohan oge tapi urang ngajalankeun Sundas itu serius. Nah, eta Manajemen lah. Memanage intina mah gitu. Jeung nu paling penting tentang menghargai waktu teh. eta. Kumaha. Jadi intinya kedepannya Sunda sayang boga schedule lah gitu. Terus naon sih tadi teh? Kedepannya gitu nya arek aya program naon wae nya Sundas mungkin kedepannya nu jelas inti di Sundas mah da emang film cuma bakal aya selingan-selingan games atau jok-jok dan kompilasi lah. Yang oge pasti bakal aya selingan mungkin kedepannya bakal produksi musik sugannya sekedik belajar Insya Allah gitu. sugannya. Gitu sih. Aya ketertarikan tuh sih jangan rekrut deui pemain. Pasti sebab ayeuna jujur Sundas ya masih can aya pemeran awewe gitu mang. Eta sih nu jadi kendala nama. Sebab sadar teu sadar Sundas ayeuna monoton kula laki weh gitu jadi lieur. Padahal kan schedule Sundas teh pertama komedi, percintaan, terus jeung tentang kehidupan sehari-harinya. Pas itu siklusna tah alur ceritana. Oke, komedi jeung kehidupan sehari-hari bisa kula laki itu. Cuma liurna pas percintaan ieu ya. Piraku lalaki jeung lalaki gitu kan. Misalnya toing yang si Ama awena goib kan hese. Aduh. Hese gitu kan. Jadi makanya ayeuna mungkin kedepannya bakal naik di gitu kan film tentang percintaan karena semenjak Sundas bangkit ieu Can pernah produksi film percintaan di dan apalagi anu episode gitu. Dan kami sudah ada cerita karena kebanyakan tentang percintaan cerita pribadi. Berat aja. Jadi curhatan diluapkeun ya. Pokoknya mah film Tentang Sundas si dia yang sudah milik orang lain gitu ya. Film Sundas mah curhatan sadayana. Curhatan sadayana sih emang aya aslina gitu tah ceritanya. Asa di Gitulah. Guys, tong dicari tangan lah eta mah lah. Ayeuna Insyaallah. harapanna naon? Keur Sundas. Khususna ayeuna nu tos aya gitu nu aya harapanna nya urang terus berjalan gitu entong nepikeun ka setak di siga nontos gitu. Jeung dia harapannya Terus main caturnya setak. setak gitu eureun kan nya. Nepikeun ka plang eta terproduksi teu naon ieu teh channel teh geus can gitu. Jadi channel teh aya keneh gitu barudakna. Nya harapanna mah nya intina urang kudu terus jalan. Terus nu kaduanya eta menghargai waktu eta. Mun anggota anu kapungkur pernah gabung ya. Ningali video ieu mungkin ya. Hayang euy deui ka Sundas. Kumaha tah? Mangga Sundas pintu Sundas terbuka lebar untuk siapapun gitu. Untuk siapapun ya. Dengan catatan garis besar yang bisa menerima kondisi Sundas. Sundas menerima Anda dan Anda harus menerima Sundas. Oke, siap.
Nah, jadi gitunya cerita Sunda teh, ima obrolan Sunda lah ya. Obrolan di Mang Hae, Mang Iki, Tapi karena bubukannya terbuka pisan. buka teh kumaha. Terbuka pisan gitu. Kamari mah sumput-sumputkeun keneh. Intinya keur kaharepna meureunnya Sunda teh meureun terus maju, Amin. arek kumaha-kumaha ge terus maju pokoknya. Amin. Amin. Nya mudah-mudahan kapayuna sing lain jadi duit meureunnya boga bonus. Sing boga bonus. Sing boga bonus. Aduh. Sing boga bonus kapayuna nya ieu mah hapunten we bilih aya cariosan atau obrolan anu teu ngeunaheun gitu bilih lamun cara mah kasar lah ya maklum we da urang ada bahasa Sunda mah emang Nyuhunkeun dihapunten pisan. sanes nyuhunkeun duit sanes nyuhunkeun dihapunten pokona mah nya sakitu we beuneunya mangga mabut ditutup berarti sakitu we nya pokona mah intina mah hapunten kanu lalajo bilih aya cariosan anu teu ngeunaheun bilih aya bahasa-bahasa anu kasar tetapi anu sanesna anu teu merenah dina manah nu lalajo hapunten nya pamenta hiji beuneunya lain hiji pamenta mah nyuhunkeun di subscribe di lalajoanan ditonton meureun Like, komen, ulah poho dibagikan share, di share. Alos sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.